sok inget gaya we dongeng dah. Jelema jadi kuncen kuburan. Kuncen, dijarahkan sugihnya. Ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan. Akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jengnya. Aduh, nyana nasehatan ke anak-anak. Belajarnya ke ku abah dianterkeun. Ulah cara abah jadi kuncen ulahnya. Anak masing pinter, ngajahan ngaji. Jadi ulah jadi kuncen cara abah. Geus bae abah mah geus nasib beureun. Mohon atuh bah. Akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun pesantren. Geus bae bapana balik deui. Pesantren di pesantren itu sok itu jauhnya bobokelan segala loba teu betah. Teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah, pindahlah teh nyana. Pindah ringkit deui, pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunya anak dipindahan jeung nu dipindahan begalna bae. Begal bae, aduh jangan aya kendaraan hok jasa, aduh jauh ka dieu itu begal diurusan, gunyalah dikubur bae lah, jangan dikubur ka begal sisi jalan, kubur nyana kieu bae, merenung nyana teh merenung, aing leumpang begal eueuh, sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal, orang aya nu ngintip. Orang anu ngintipnya na merenung gitu teh datang gadinya ditanya saya kunaon cicing didinya tuh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh sakjana teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu nya didinya dipangjarakeun takunya terus eta bebe japang weuy aya nu soleh sakjana di ditu anyar jelema na ge teu ka mana-mana muridna meureun sakjana ieu urang zarah timimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kaserot nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dija zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset tarada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek jana aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu. Oh jauh tuh barang zarah kaget kuncen anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren ke mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah cenah lain gitu helanan kumaha lalakona kula teu betah bah didinya jadi kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 jadi kula terus pindah begal tengah jalan bae ajo dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya. Oh bah, jadi siapa bejana koma? Jelema soleh, masya Allah. Itu nusok di zarahan ku abah teh nu dikuncen mana begal eta. Sial, horeganan sarua kuburan begal ge be. Dan lu mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna. Wajen ku kumaha ge kitu bae. Di ditu emak begal, di dia anak begal. Sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui